Sugri para wargi sumangga kiwari atau mandi di baris maluruh bagian anu ka-10 dina jujutan carita jawara di kuburan karangan Keliksa sakumaha nu dikantos di Bandungan dina bagian anu ka-8 pedaran Mang Didik kepegat ku wanci ye mangsana alam peuting di hiji patempatan khususna nyerat manah di baturan ku Jang Banara nu harita bade nepangan ingkang guru anu mangkuk di lembur Kalapanunggal nuju juluk Mama Sutara telonya. Kumaha atuh lajenganana langkung paosna mah mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana kaayaan alam ti peuting di lembur Kalapanunggal. Mangsa alam harita teh peuting acan sore lain meujeuna we kira-kira merenunjukkeun jam 7 lamun sig diukur ku waktu mah breh aya 2 tangtungan jalma anu lempang harita di tengah pelemburan horeng si manah horeng nyerat manah lempang teh heula dituturkeun ku hiji jajaka anu kasep ngalempareng koneng nu katelah Jang Banara teh telila nyerat manah hareup ngaraneg di hareupeun imah anu sakitu ublug ablag legana pok harita nyerat manah Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadasi Nyai eta sok ka jero. Jawabna anu ti jero imah bangun geus apal kana sora horeng anu disebut Mama Sutara teh ku nyerat manah teh anjeunna harita teh nuju lalason we nyalira calik weh dina kursi malas sadengkeun istrina parantos kulem ari nyerat manah atuh harita pok ngawalar berejeung nyurungkeun panto Leres Mama abdi pun rat manah cek nyerat manah berejeung terus asup ka jero dodongkoan tandaning hormat tilawat ka ingkang guru breh Mama Sutara nujung melenyung deh wudud bangun anu nikmat Allah nageun intelila cu apa rek ngendong rek monok di Ciloar teh Nyai tapi wayak ya geus datang deui be palang siang tepap kapang nih anu deteangan teh cek Mama Sutara ujug-ujug nyarios kitu we anjeunna teh lantaran tos uningaeun kana naon-naon anu tumiba ka nyerat manah da sagala rupana oge geus didongengkeun ku nyerat manah ka anjeunna ngadangu patarosan ti ingkang guru kitu pok ka nyerat manah Leres Mama teu kapanak bah imung teh mardi eta Mama anjeunna teh kenging musibat jawabna nyerat manah jiga nu asa-asa rek ngomong teh malah tikarasa ngembeng cip panona atuh Mama Sutara mani ngarenjag malah calik nage meuni cengkat pok naros deui berejeung neuteub ka nyerat manah ke naon cu cik Mama bedaan musibah teh musibah naon nu tumiba ka bah imung teh Mama Sutara melong ka nyerat manah atuh barabat nyerat manah harita kana oge ngadongengkeun kaayaan bah imung nu kiwari mah geus teu aya di kieuna sakumaha ceuk katerangan ti anakna nu katelah Banara teh Mama Sutara anu ngabandungan meuni gogodeg anjeunna malahan makatawi sarayna geuneuk tandaning amok untuk kakarot ngancing nahan amarah
Sanggeus nyirat manah cacak sasauran anak pok Mama Sutara harita kurang ajar temang keluk. Tetela si kalingking teh lain antap-antapeun beuki dieu teh kada beuki nyucungah ngagalaksak eueuh pisan euy-euy hirup teh. Tapi memang sulit newak si kalingking teh Cuk. Sabab teu kapanggih sayangna kekeke. Ari Jang Banara Jang Banara di mana ayeuna teh Cuk? Saur Mama Sutara beriret kanjerat mana nu harita keur ngeruk tungkul bari ngumbar Cisoca. Ujung entosa di luar mama. Jawabna nyerat mana beri jeung alag-alageun. Hatena mating sareblakluk tungkul deui. Ari Mama Sutara menikeun ka ngagurubung. Nah atuh dituna di luar kawas kana gemolan. Di luar teh dulu arti mana eta? Mama Sutara bangun handeueul. Disangkana Banara teh ngadagoan di pakarangan meureunnan. Sumuhun itu mama di tempat riungan mama. Anjeun nuju calik dina kursi. Geus tong ceurik atuh sok kagok ngomong bari jeung leweh mah. Ari sugan teh di luar di pakarangan. Yakan bae atuh ai di jero mah da geus kaasup ieu mah jeung we ya atuh. Babaraha heula ka itu. Malah sadiakeun daangeun sakalian. Jang Banara mah ku amat arek ditepungan dek ditanya lalakona. Unjuk somangan mama. Nyirat mana harita kena jung cengkat. Terus ngaleos muruk ka pangkengna. Ari Mama Sutara teu talangke gancang harta keneh angkat dek nepungan Banara anu keur diuk. Malahan mah harita teh Jang Banara keur cudak jedeug we nempoan kaayaan dirinya. Unggal tempat di tempoan. Pok Banara harita ngomong sorangan kitu ge lalaunan. Muni agreng kieu ieu tempat. Pakarangan lalega imah lega emper lalega bangkuna lalega kursi muni loba. Na paranti naon ai kieu di dieu nya? Paranti masamoan kitu nya jigana mah. Sabab kasebut lagi paguron silat. Jadi tangtu kudu aya tempat bikin musyawarah. Tah. Anu siri meuli rame kabita aing ge. Jika nate keur panco atawa keur tatarusingan batur teh tah. Geus palinter meureun siratna moal era lamun aing diajar gitu. Ceuk Banara bari jeung toleh rarateret. Sakapeung ungkut-ungkutan sakapeung gogodeg. Malahan mah ngusap beungeut sagala rupa. Sabot keur kitu kolotrak sora panto muka torojol aya nu kaluar. Horeng teh Mama Sutara atuh Banara meningaranju. Manehna luk tungkul sok sieun ngajahitkeun manah pribumi. Teu lila serog Mama Sutara ka hareupeun Banara pok sasauran bangun congah pisan. Allah. Geuningna aya tamu. Parantos lami Cuk. Saur Mama Sutara bari gek anjeunna diuk dina kursi. Panon leuteuk kana beungeut Banara. Atuh pok Banara harita. Sumuhun juragan, hapunten jisim abdi kumawantun. Parantos nyarikan kursi kalayan teu mundut heula widi ti saira juragan. Nah, atuh diuk-diuk wae kudu aya izin. Apan kursi mah diukanon. Kana naon teh. Da kuring mah moal naon saha ari ngaran hidup teh Cuk. Ceuk Mama Sutara bari jeung toleh neuteup ka Banara. Jiga nu hayang sidik pisan kana keuritan beungeutna. Atuh nuhun juragan. Abdi teh nu katelah mah Banara. Saha? Banara. Mangga tu nepangkeun jisim abdi nyangakeun sembah sujud hormat ka sarira juragan. Syukur kasep katarima pujastuti hidup pangabakti ujang teh. Jadi ngaran ujang teh Banaranya. Hiji ngaran anu hade pisan mudah-mudahan mawa manfaat kana diri hidup sorangan sok diuk deui kalinya. Unjuk subangga juragan. Banara nurut gek diuk di jina kursi urutna tadi. Tapi tetap teu wani neuteup ka Mama Sutara.
Padahal ari dina hati leutikna mah penasaran Banara teh. Hayang jelas hayang sidik pisan kanu ngaran Mama Sutara. Ari Mama Sutara ayeuna mah geus jauh pisan bedana jeung puluhan tahun katukang. Ayeuna mah jadi hiji jalma anu pada ngahargaan. Naon sababna lantaran sajaba ti gagah rongkah teh jeung loba pangabisa. Mama Sutara teh hiji jalma anu bager pisan. Nu matak atuh teu mata kaget lamun ceuk padami kaserab. Da puguh Mama Sutara teh keur ngorana oge atuh kasohor gagah. Lantaran diwarahna ku kakentong jawara anu telah galapati teh. Ngan kaluhuran budi diwarah ku Supala jeung ku Kitulak teh. Ari ayeuna pangawakan Mama Sutara teh rada kolot, tapi tegap keneh awak waweg gerakan anak kesit. Sorana kalem ngandung komara. Ari ku murid-muridna sok disebut Mama weh. Gang Banara, subun abdi Banara. Kuring teh ngarasa kaget ku datangna hidup ka dieu. Dina kaayaan sakieu peutingna, leres Mama. Dah ku dituna kuring teh nanya ka Banara ka ujang omat kudu dijawab kalawan jujur atur ponok. Tapi sing tegas teu kudu sieun-sieun. Da moal adiku kumaha kukuring oge. Komo dajang Banara mah boga wana sakitu gagahna piraku rek parangkat purungkut jiga bikang. Era atuh kasep nu matak sing teteg dina ngomong jeung kuring mah. Kaharti atawa henteu jang Banara kentenan Mama. Kentenan pisan mangga bade tumaros mah. Tangtos ku abdi bade diwarar ke layar jujur juragan. Tong sok ngomong juragan Mama we kitu nya. Tong juragan. Syukur kieu kasep. Sajabana tingaran hidup teh ti mana lembur bajang Banjar Karang Pamidangan. Jeung saha tuang rama kakasihna jeung naon atuh pangna maksud pangna ujang datang ka dieu teh. Tah sakitu heula we pok jawab. Saur Mama Sutara bari ku siwal ngaluarkeun wadah bako. Bari jeung ngadagoan Banara ngajawab Mama Sutara ngalinting udud tina daun kawung. Teu lila pok Banara harita. Mama hatur nuhun kana kasayan manah Mama nanging sateu acana disim abdi ngawaler patarosan ti Mama. Disim abdi teh nada dihapunten heula tina samudaring karapatan. Anu tangtos na oge ku dongkapna abdi ka dieu teh matak ngaganggu kasalira. Ento teu ngaganggu cu dihampura pisan ku Mama ge. Sok teruskeun di ngomongna unjuk subangga Mama. Abdi teh kawit mah ti lembur Ciloar. Sareng upami dipercanten mah abdi teh puterana Abah Imung. Saha? Abah Imung. Atuh salajengna abdi teh ngahaja pisan pangan ka sarira Mama. Maksudna mah bade ngiring ku maula ka Mama. Manawa sareng manawi atuh bahan katampi. Sanggem pariposna teh mah bade nyebakeun jiwa sinareng raga ka sarira Mama. Halus pisan kasep. Tapi pananya Mama can behak. Wayahna ku hidup teh kudu dijawab deui. Awak hidup teh sakitu jangkung tur badag gagah tur tandang bangun wawag. Tapi naon sababna tega nyobakeun jiwa jeung raga ka Mama. Nah dasar naon dasarna eta cek sok. Omongkeun kabeh ka Mama heuh ngadah kaharti pisan.
Mangga mama kieu nu janten marga lantaranana mah ceuk Banara barabat harik tangga dongengkeun lalakon hirupna. Ti mimiti aya kajadian anu tumiba kabah imung tug nepikeun ka harita. Mung sakitu nu janten margina mah mama ceuk Banara mungkas dongengna atuh cakakak Mama Sutara teh gumujeng meninya kakak. Ceuk saliwat mah jiga milu bunga ka Banara anu menang tunggara. Padahal Mama Sutara mah lain kitu. Seri soteh tina awahing ku panuju kana kajujuran Banara dina ngomong. Sabab ari perkara lalakon Banara jeung Bah Imung mah ku nyerat manah oge geus didongengkeun ka anjeunna. Nya soteh nanya deui ka Banara, hayang nguji heula eusining hatena jeung hayang nguji kajujuranana. Tapi hasilna teh tela jang Banara teh jujur. Sabab naon rupa lalakon hirupna didongengkeun kalawan polos kaasup lalakon Banara waktu mimiti tepung jeung nyelas maya. Nu matak Mama Sutara atuh nya kakak seuri. Mama Sutara resepeun ka jalma anu jujur jeung tan wani blak-blakan. Geus kitu pok Mama Sutara harita, syukur kasep. Sakabeh omongan hidup ku mama kaharti. Tapi ara aya tanyakeun yeuh nyaeta anu aya patula patalina jeung paniatan hidup. Lamun kitu carana mah hidup teh keur nya pangabisa geusan ngahonta cita-cita. Hayang males pati kanu geus mateni tuang rama gitu meureun maksudnya. Leres pisan mama. Pinodama, syukur atuh. Tapi ke aya hiji deui pertanyaan deui. Adi nu jadi tujuan pokona hayang bisa silat atau hayang mulangkeun ka nyeri kanu geus maehan Abah Imung? Kieu mama. Tujuan pokok anu bade dihonta ku abdi, nyata hoyong males pati kanu parantos matenipun bapa. Sok sanaos teu tiasa silat oge sawiyo. Alus. Da memang kudu kitu. Eta jawaban teh keuna pisan kana kakecrek. Lamun ceuk ngaji teh mah keuna kana mahrodna. Saluyu jeung kahayang mama. Alus. Tah kulantaran kitu anak geus ayeuna malah teu kudu loba catur deui jang Banara menang cicing di dieu jeung mama. Malahan mah bisa badeng jadi ajar sok silat. Bisa geringeun salat. Tah. Sakitu kasep badami jeung mama mah teu kudu bulat beulit. Hatur nuhun atuh mama. Kitu we ayeuna mah. Ceuk Mama Sutara beri nyot deui ududna. Keur kitu teh kurunung aya nu datang. Horeng nyerat manah nyamperkeun kanu duaan bade jeung nanggeui baki dieusi ku cai kopi panas. Sanggeus tepit sok ditunda dina meja. Pok nyerat manah harita. Nah ngajeleetkan. Hat lumayan tambah tiis. Cek nyerat manah bari ngararet deet kajang Banara. Atuh pok Banara harita. Atur nuhun neng katampi pisan ku abdi. Jawab Banara bari jeung ngeluk tungkul. Teu wani neuteub ka nyerat manah di dinya mah. Sabab bisang hareupan ku ingkang guru sasatna Mama Sutara. Geus kitu mah terus we ngobrol. Malah nyerat manah oge milu ngariung. Sabab perlu ngabadamikeun perkara Banara anu putusanana. Banara teh resmi ditarima jadi muridna Mama Sutara. Atuh nyerat manah kacida bungaheunana. Komo Banara mah. Sanggeusna lila ngobrol. Jang Banara mah dititah babarasi heula najan peuting ge. Sarta terus ditempatkeun di hiji kamar anu kosong terus sapeutingkeun harita mah da isukan mah kudu ngahiji jeung anu loba
Nyaeta sare di pondok ngahiji jeung batur-baturna ngarah loma jeung bisa silitukeran pangalaman. Jang Banara nurut pisan ku nyerat manah di kaulaan sakumaha mistina kasemah. Sagala kaperluanana disadiakeun. Sanggeus alam peuting pisan sararea dug sarare di kamarna sewang-sewangan. Kasugri para wargi, panjangna alam peuting dikacatur dina ieu carita. Ayeuna urang kocapkeun alam isuk-isuk di lembur Kalapanunggal. Kasugri para wargi, beak poe datang minggu tutup minggu datang bulan. Malah geus teu karasa deui. Jang Banara teh urang ngeringkeskeun ieu mangsa geus 3 bulan we cicingna di tempat Mama Sutara. Unggal poe terus-terusan diwarah di atiku kersaingkan guru nyatana Mama Sutara. Dibantuan ku nyirat manah. Da ampir terapa pisah nyirat manah jeung Banara teh kajaba lamun keur sare jeung mandi mah. Ari dina kagiatan latihan masok babarengan we. Bekelila teh atuh bekelayeut bae, teu beda jika gula jeung peutna. Atuh batur-batur jang Banara loba anu sirikeun. Ari sabab sanyana mah nyirat manah teh loba anu naksir. Tapi saurang ge eueuh nu wani bruk-brak balaka. Sabab nyirat manah kasebut wakil Mama Sutara. Mahal pisan nyirat manah teh. Dahyan ngobrol oge meni hese, kajaba lamun ditanya ku nyirat manah. Sajabanan tik itu pangabisa nyirat manah dina widang main silat. Didinya mah pangunggulna, pangluhurna. Dapuguh nyirat manah teh anak pulungna Mama Sutara. Kalayan sakabeh murid-murid Mama Sutara geus pada nyaho. Yen nyirat manah teh dibere gelar Malati Bodas ku Mama Sutara. Sarta sarerea tara aya nu wani nyebut ngaran rat manah. Nu katalah teh Malati Bodas we. Ngan Banara anu misah teh. Manehna mah bebas nyebut ngaran rat manah. Tapi lamun kanyahoan ku baturna sok pada nyentak jeung Banara teh. Nya kocap ning ieu carita. Dina hiji poe isuk-isuk harita teh. Kocap ning hiji poe kebenaran harita teh isuk-isuk keur pre. Sakabeh muridna Mama Sutara teu aya nu latihan. Arulin bari jeung ngobrol. Malah jang Banara oge milu ngariung. Pok salah saurang murid Mama Sutara ngomong katalahna teh si Encang. Da kitu katalahna lantaran awakna pangleutikna jiga peucan. Tapi gesit jeung pinter loba akalna. Teu beda we jeung sato peucan. Nu matak dilandih jadi si Encang. Dangaran asli nama alus nyatana Sulandara. Radia, Idas, kenul. Kamana wae ari Banara teh oi? Cek Encang ngomongna kitu midenger bari jeung panon luak liuk. Pok harita si Radia ngajawab. Nyao, dawek mah teu ngasuh. Rek naon nanyakeun si Banara tuh Cang. Yang Idas ngareret ka si Encang. Samemeh si Encang ngajawab celengkeun ti Banara ngajawab. Da manehna mah diukna pangtukangna. Kuring mah jadi Kang Cang. Cek Banara bari ngacungkeun curug. Atuh ret sareng ngareret ka tukang malah si Encang mah meuni nangtung sagarupa. Pok si Encang harita. Tukang-tukang teh ngatuh oi diuk teh duh. Pina ka hareup Banara. Urang ngobrol jeung kuring yo. Bangga Kang. Jawab Banara jung nangtung terus diukna pindah ka gigireun si Encang. Pok si Encang harita. Ya Banaranya kuring teh penasaran. Hayang nyaho kana lalakon si laing. Tah kulantaran kitu da ayeuna mah sase. Yang tibatan ngobrol teh puguh mah mending urang silitukeun pangalaman. Ayeuna kuring rek kamitian nanya yo. Ari ngaran maneh nu sabenerna teh saha sih? Anu asli maksud teh nah Banara teh atawa lalanian hungkul? Sok jawab heula tuh. Jeung si Encang bari jeung neuteup ka Banara. Samemeh Banara ngomong pok si Radia ge milu nimrung jiga nu penasaran. Da manehna nu pangheulana tepung jeung Banara teh. Heuh. Ari jeung babaturan mah kudu sirih kanyahokeun atuh euy. Utangna pisan manu anyar sugan we atuh aya gunana pikeun sarea. Mangga Kang Jang.
Gitu deh ka Kang Radia kali sadayana bae kieu geranya. Wasta abdi mah asli Banara, wasta warisan tipun bapa. Ngan memang aya lalakona cenah. Nangiku pun biangsok disumput-sumput, basana teh kudu nyaho cenah maneh mah keun bae cenah dia jaga oge nyaho sorangan. Matak abdi mah Kang tarang ngaripuh maneh nguruskeun perkara ngaran. Pokona mah asa ulah pahili we jeung batur we. Tah sakitu kan cek Banara ngomongna tatagna keranan. Tapi manehna mah tetep sopan da sagala sajabat tinggal rumasakeun murid anyar teh oge umurna memang panghandapna. Oh gitu. Lamun kitu carana mah tangtu dina hiji waktu bakal ngalakon. Sabab naon? Sabab aya anu dirusiakeun ku indung si laing Banara. Tapi ari maneh urang mana? Saha indung bapa Arya keneh teh bantoyo. Cek si Encang beuki daria bae ngomongna. Anu sejena atuh marlong ka Banara hayang ngadengikeun jawabanana. Pok Banara harita perkawis ngalakon mah kieu Kang ite Kang Cang oge kasadayana. Saleresna ena oge abdi teh nuju ngalakon. Aripun bapa katelah nama Abah Imung pun biang Mak Saroh. Ari kawit pati kampung Ciloar. Reg Banara eureun heula lantaran dipegat ku si Radia. Kek. Jadi yang nyantet celembur Ciloar si lain. Sumuhun dicelowarkan. Nya kumaha kitu? Teu kumaha. Peda eta we kungsi ngadenge beja. Cenah mah maneh teh ti lembur datar. Ari sugan teh bener. Jadi anu bener mah ti Ciloarnya. Sumuhun kitu kan. Bangga urang lajengkeun deui. Dupi pun bapa kalih pun biang kawit nama Arya keneh. Nanging Kuring mah lain nanyakeun nangingna lieu baretona tapi anu ayeunana Banara teu kudu didongengkeun ti baheulana mah. Make jeung nyebutkeun kawitna mah Arya keneh. Nya tangtu we mah mikirna mah kabeh gaya. Ari ayeuna kumaha Acun? Acun atuh Arya keneh teh hantoyo. Cek si Encang meni denger ngomongna teh bari panon neuteub ka Banara. Sumuhun aya sapalih nyaeta kantun pun biang unggul gitu maksud teh. Jawab Banara bangun kagok. Sabab ungah ngomong aya we anu ngantegan teh. Gitu atuh. Ari bapa maneh dikamanakeun atuh? Cek si Encang bari jeung nyarenge. Nu sejena ger sariri menirkeun karame. Ari Banara pok ngajawab. Pun bapa mah parantos ngantunkeun alias maot. No sababna make maot? Aya nu nyabut nyawana we atuh. Wah, aya nu nyabut. Saha nu nyabut nyawana bapa maneh teh euy? Ari Kang Encang nyaduka teuing atuh abdi oge tetarang. Teu pogoh seleng mah Banara. Lamun teu nyaho anu nyabut nyawa ti mana maneh nyaho atuh yen bapa maneh aya nu nyabut nyawana? Sok jawab. Kieu Kang. Pangna abdi terang kana eta perkara Nya. lantaran pun bapa teh teu aya nyawaan alias maot. Nu matak disebut anu nyabut we nyawana. Wah, aing mah tak lieur ngabandungan omongan si lain mah Banara. Maksud kuring kieu yo. Ari nu maot mah memang teu aya nyawaan. Jeung teu tangtu bae nyawana teh ning aya nu nyambut. Gitu. Tapi nu ditanyakeun ku kuring mah lawin nu kituna Banara. Tapi naon sababna bapa maneh bisa maot? Nah gering heula atawa kacilakan atawa anu maehan atawa dipacok roai dipacok orai atawa naon lah. Da loba jalan maot mah. Jawab lain sorry. Kiri teh kancangnya. Duh kancang mah rupa-rupa. Rupa-rupa mah atuh kemang. Kieu kancanginya bapak kuring teh maotna teh ku bedog. Ngan sakitu sababna mah. Hah? Maotna ku bedog. Oh, maksud maneh teh aya nu ngadek meureun. Tah gitu. Ke
Oke, bisa jalan. Cik bedog da moal puguh piraku nya bedog pusorangan ari nu ngadegna saha? Duh, Kang Encang meureun nyosok jero. Hor, da kudu kaharti kupikir kahunta ku aka sok jawab. Nya duka teuing atuh kan. Da nyaho-nyaho tegas maot we. Cek Banara jiga anu hoream kepapanjangan ngomong. Sarengkeun si Encang kalah ngahana-hanakeun kalah kabukti panasaran. Pok si Encang harita. Aing kieu Banara ieu nya. Lamun Banara teu nyaho nu ngadekna ari sababna mah meureunan nyaho meureun. Bapa maneh teh dikadek alatan gelut atawa digarong? Ditipu. Hah? Ditipu. Terus dibongohan maut wes terus nama. Aing teu cerog memang. Teu cereg mah atuh Kang da mamang bener kitu. Rada panasaran kuring oge Banara lain kitu lamun kitu mah teu cereg Tapi kateponna mah maneh teh embung ngomong da. Nya geus atuh lah ieu mong mah bisi matak ngahudangkeun katunggaraan anu geus kaliwat. Tah ayeuna kuring rek nanyakeun deui anu sejenna lah. Ari pangna bisa datang ka dieu nya di mana si laing Banara? Nyahona mah ti Nyirat Manah. Alah sia. Malahan dibawa ka dieu oge ku anjeunna. Gagabah sia. Wawaniana nyebut Rat Manah. Ulah itu culangung teh Banara. Yo dangekeun. Di dieu mah eueuh nu wani nyebut kitu sia. Hor, kumaha ari Kang Encang ieu teh? Ongko tadi nanya ka abdi. Tapi ari dijawab kalah molotot. Naon dasarna nyebut Nyirat Manah? Tong tarik teuing nyebut Nyirat Manah. Banara kelaka culang cileng tengartieun. Atuh si Encang mending ngarahur narik napas panjang. Pok ngomong rada tenang. Ya. Ieu si Banara. Kahiji maneh teh murid anyar. Maneh kudu sopan jeung kudu nyaho kana adat di dieu. Kaneng Malati bodas ulah wani cucungna. Eta teh pamimpin urang sarerea. Wawakil mama guru. Ari kaduana maneh teh ieu kudu nalipak maneh atuh. Sabab ditalipak batur mah embung meureun moal daek. Memang nya. Nya ayeuna kuring rek nanya ka si laing ari umur maneh sabaraha ayeuna? Gitu. Umur kuring mah umur abdi mah lamun teu salah 17 tahun leuwih saeutik. Tapi lamun 17 tahun mah 18 mah kurang. Aya maneh teu puguh, maneh jangan ngalelir hulu uing tah. Jadi nu kitu teh kurang leuwih merenya. Kurang leuwih 18 tahun merenya atawa 17 tahun leuwih. Tah nya kitu we meureun. Tong make meureun atuh. Da uing mah darian nanya ge. Aduh Kang Encang mah kudu bener-bener teuing atuh. 17 leuwih we. Tah, komo kitu mah atuh maneh teh teu pantes nyebut Nyirat Manah. Gagabah teuing ya. Dengekeun sia Banaranya. Sabab umur maneh sahandapeun anjeunna sakuduna mah maneh teh yeuh nyebut teteh atawa ece. Ngan kulantaran Neng Malati mah kaasup kana pamimpin urang kapaksa we bahasa maneh teh kudu nu sakira pantas. Nya ku kuring sajeng sapara kanca di dieu sok disebut teh Neng Malati. Tah, malah maneh ge kudu nurutan kitu Neng Malati. Tabuh teu sarua we jeung ngahina teh. Ngarti teu? Hei, Tenjeng toil atuh kan da kadenge. beta ning Malaweung maneh mah. Tong seserian nyaan yo. Lah atuh kitu gure. Teh bisa kitu wae. Kudu Neng Malati bae di dieu mah. Nya atuh. Ngan naon sababna kitu hungkul meureunnya. Tapi da asana moal matakna naon lamun abdi nyebutnya dapana oge. Sabab ka istri jeung nadi anom keneh deui nya pantas we nyebutna oge. Eta calutak geus dimimitian sakali nyebut Nyirat Manah sia diwaras ya ku aing. Jawab sia. Arek nurut moal maneh. Cek si Encang jadi nafsu merebutkeun ngaran batur. Atuh Banara rada reuaseun pok harita. Galak geuningan akang mah nya. Mangga-manggakan abdi bade nurut. Sok ya arek nyebut naon maneh? Sok jawab deui jawab. Sumuhun naon? Bade nyebat Nyirat Malati. Coba eta. Salah. Sok balikan deui arek nyebut naon tah? Sumuhun salah. Coba Nyirat mana Malati.
Banara kalah beki gugup atuh si Encang kalah beki ambek. Lantaran disangkana ku si Encang mah Banara teh ngaheureuykeun pokna nya deui beki galak. Salah keneh, salah. Nyebut melati wungkul mas ngaco. Sabab disorokeun jeung ngaran Kemang. Ieu mah ngaran pamimpin urang dulu. Nu mata kudu sopan. Sok, balik hadis ya. Nu benar. Mangga atuh. Meni bangga di dieu mah nya meni harese. Nyebut ngaran-ngaran bae nun sababna atuh. Kalah ngadebat sia. Dek nurut atuh amoal sia Banara. Dasar sia sepeuteui malaning sia mah. Hayo jawab sia nu benar. Hah? Cek si Encang bari jeung ngeupulkeun periupna meni leutik teh teuing teu rating moal lamun kana dada batur. Nempo kitu Banara kalah kahu. Malik nafsu deui. Komo ari ngadenge ngaran disebut peuteui malaning mah. Banara teh jadi keheuleun pok ngajawab sangeuna. Nya. Kuring marek nyebut nyerat manah we, nyerat manah we naon salahna. Lah, sabab sarua bae aing ngaran mah. Kuring oge disebut peuteui malaning teu amek. Sok arek ngomong naon deui? Ceuk Banara bari jeung malotot ka si Encang. Atuh puguh sumerapna ka si Encang mah lain bae matak ambek. Malah hartakeun oge si Encang jung nangtung untuk kakarot nahan amarah. Beungeut katara geuneuh pok nanya ka baturna. Radia, Siap. Ijang, Idas, Penuh, Padri, Umroh, siap. Yo, kuring si Encang. Lamun mangkeluk ieu da si Banara matang hum. Kawas peuteui malaning, kudu dikumahakeun ieu pantesna we. Nah dibebek atawa dipake coa sama yo. Cek si Encang. Ngomongna kitu teh atuh bari jeung nahan amarah. Sok, jawab ku sarea. Cakakak atuh harita kene batur-batur si Encang nya kakak. Nyeung serikeun kana kalakuan si Encang jeung kalakuan Banara. Pok atuh Mang Dedi mungkas ieu carita. Mari kiwanci nya pialatan mangsa misah cagi urang. Tunda heuleunya insyaallah enjing dina mangsa tur acara nu sarua Mang Dedi baris narata sebagian anu ka-11. Hatur nuhun ku Mang Dupi berhatur selalu dijengkantung kasarean. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.